Sieu teh meuni kabina-bina teuing. Ningali pangantennya kabitanya. Intan. Panganten Rahmat. sieu teh sopan. Udah mal dipaok batur dikekeuweuk weh. Kudu gitu. Jadi sebelum besok kan lebih seperti itu. Hah? Sakinah itu ngumah wadah kan. Mawadah li ngubah wadah. Sakinah, mawadah, warohmah, waudin, wadidi, watia. Wai watang selobat teuing wana. Ya. Tanya ke sekedarnya. Oke. Cep Rahmati Dayat kucap kicep. Kasaha? Kucap kicep. Oh, sugan teh mah. Da molotot teh meureun peurieheun matana. Sugan teh bogoeun deui teh nya. Ningali penyanyi tiluan jika bolu kukus. Sieu teh penyanyi masa penyanyi bolu kukus itu teh. Marongplok. Ya makmur itu teh makmur itu teh. Ningali sinden di panggung ya Allah Gusti. Nah, sini. Apal teh belentuk. Aduh. Kasah. Sini. Yang geuletikan teh awak teh. Awak geuletikan. Pajarkeun teh katingali kumaneh. Saksina beuteung ngeblu. Mama Juju ya nu pan cantik nama. Sa? Mah Juju. Oh. Sieun Sia mah. lamun aing ngagegoreng Mama Juju. Oh. Balik aing teh dibayar kumaha? Oh iya. Ya betul. Aduh. Oke, langsung silakan sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli bala-bala jeung meuli opak. Hartosna. Ari nu lalajoh loba Man. tapi nemalanana teu kompak. Oh, kada kompaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namalban jeung rujak bebek. Hartosna. Nemalan mah nemalan ngan jiga nu amak. Oh. Kada ikhlas. Nu dipihormat pangresa Bapak Haji Sahirin, Dewa Ibu Haji. Nu dipihormat panganten pameget nyengir. Senyum sieu teh. Lain cek panganten teh. Seuri ku seuri na aing digegeureukeun, baeud ku baeud na digegeureukeun. Senyum Oke, itu teh. kan Intan. Intan. Selamat. Intan jeung Jenong juga kemarnya. Tapi betul Neng Intan itu sama Jenong itu Kemar siam. Kemar. Kalau di Aku weneng aku ikhlaskeun. diibaratkeun upami Neng Intan mah apel. Apel. Nah, Jenong buah naon? mane karesek. Karesek mah tuh wadahna. Wadahna. Atuh tong kana apel atuh. Kana naon atuh? Ibaratkeun anak. Iya. Ibaratkeun anak, kalau Iya. tong kana mobil. Ibaratkeun anak, kudu kieu. Jenong jeung Intan teh kemar. Diibaratkeun anak, Neng Intan bulan. Aing ti kotok. Tah. Satuju meureun sia aing ti kotok tah. Satuju upami janten ti kotok mah ti tadi abdi ge pepelenghiran. Dupina mana ti kotok teh pengintennya. Pak Haji Daman. Aduh Pak Haji teh. Pak Haji senyum wae. Oh, atuh. Senyum ngaranna. Haji Damang Pak Haji. Ji Damang. Pak Haji teh aya paku. Awuran gak ku paku nong. Sakedeung di film heula. Di film kusaha situ di film. Wajah pasang wajah manis. Wajah manis yang Lain manis. Iya. Aduh, wajah manis. Aduh, bintang film di karak sakit. Aduh. Di film ini. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Neng Intan dan Cep Rahmati Dayat. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Kecai menjadi selewi. Naon teh? Kacai selewi. Bahasa Indonesiana. Ke air. Kacai jadi salewi bahasa Indonesiana. Kacai jadi selewi. Kecai menjadi selewi. Ke darat menjadi selegak. Sepepai semua manis. Yeah. Oke, nong. Tadi kan artis-artis itu sudah pada nyanyi. Nah, sekarang kamu bagian nyanyi. Okay? Boleh. Ya. Jenong nyanyi. Oke. Tapi kudu aya tukang inilah. Oleh si Abah tadi, tukang inilah. Tukang inilah. Anu setiap kami tampilkan. Inilah.
Tah eta teh ngaranna tukang inilah. Meni siga tukang sirup MC gitu. Hah? MC. Mesti ganti. Meni siga tukang martabak. Tah eta tadi juga si Abah WC jadi mana jadi WC. MC. Atuh beda saeutik Mas ya. Mana prokocot jadi perkenalkan. Protokol. Geus beda saeutik mah teu kudu jadi masalah. Mana tukang inilah. Jadi engke jenong Setegenaheun ini tukang inilah ini. Heuh kumaha maneh lecek urang mah tukang inilah. MC. Oke. Bejakeunana. Penyanyinya geulis soalnya kieu. Begitu jenong ngaliwat ka tukang, ka ditu ngaliwat. Ulah itu cita-cita-ta. Kacenong. Aya nu nyebut cita-cita-ta. Ibu satuju teh sia si cita-cita-ta. Mani henteu. Eta teh kompak. Satuju pami abdi jiga Ayu Ting Ting. Satuju pami abdi jiga Inul Daratista. Belah dia satuju pami abdi jiga Dewi Ayu. Satuju pami abdi jiga Syahrini. Satuju. Cek gitu lin cek. Salureun mah cek. Ini wanu satuju. Kalau mau memperkenalkan, disesuaikan sareng benget anu kasagi. Beungeut Nah, lin benget. itu meni diet benget kieu. Kuluna ruhai gitu. Sirah buuk, hulu ruhai. Cita-cita tak satu juta. Ayo Ting Ting 1 juta. Ayah hiji pasti mah 1 juta. Saksian. Oke. 1 juta upami aing jika anjing edan. 1 juta pisan. Aduh. Tamahan di kanelan. 1 juta. Sugan teh mana teh lain anjing edan. Wilujeng wengi, wilujeng patepang sareng sim kuring. Anjing edan. Gelang. Oke. Siap ya? Akan saya panggil. Saya MC, Ya. panggil kau artis. Oke, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, ini dia penyanyi kita yang pada malam hari ini. Tadi itu lah. Alah, sia teh. Teh sopan sia mah kokot teh mun kuruyap karayap. Lain gandeng kita kokot juga kokot nu palin sia teh. Cek. Cek. Kalau dipanggil artis, kalau aku sudah bilang inilah baru nyuruntul. Sebelumnya artis nyuruntul sia teh. itulah apa? Ngegeleyeng lah. Geleyeng, Nah, geleyeng. dari situ ke situ baru yang nyuruntul. Tenang. Ya, tapi tong kokot teh sia teh. Oke. Baik, ibu bapak hadirin sekalian, ini dia penyanyi kita yang pada malam hari ini akan mencoba mengalungkan. Aduh. Ih. Belagung. Paingan sia teh payu ka awewe, dah kitu gerowak-gerowak teh pugu sia teh. Lain naon lain muhrim kokot teh sia teh. Jeung mani tarik sia teh da karasa seueul. Aduh. Seri nu geus ngarasakeun mah. Seueul da tarik-tarik ting mah seueul jeung getek sia teh. Aduh. Ya. Lamun rek nyingkakeun penyanyi, Iya. kana cangkeng, Iya. kana tak-tak. Oh, iya. Ulah kana susu. Ulah kana nyonya. Beli si galian kenteng runtuh situ nih. Kokot teh. Oh. Lain muhrim, isin ku Pak Haji Sairin. Sorry. Panangan, lepat. Lepat, lepat. Sanes nu ieu, kedak ieu. Kalau ieu mah inilah. Wah. Benar. Oke, baik ibu bapak hadirin sekalian. Ini dia penyanyi kita yang pada malam hari ini akan mencoba menggalungkan suaranya untuk Anda sekalian. Bang, Naon deui? bisi gede sabelah. Oke, baik ibu. Ini dia penyanyi kita. Mangga, langsung. Eta Enak, Bu. susu gample hiji. Susu turun hiji. Oh, cek. Si itu mah langsung to the point-nya, teu nyahoan Kenapa? beureu nya. Naon sih? Nen Paturai. Teuing teh kan. Bu kunaon Aduh. sih? Aduh. Hei, Susu leungit hiji. Paturai. Naon? Masa merejeng jauh begitu atuh. Iya. Hah? Cek astagfirullahaladzim.
Ari sia der atuh di puntangannya borosot sih teh. Ari mana awewe naon aya nen sesorosodan gitu Bejakeun sok Ayu Ting Ting gitu. Oke baik Ibu. Ini dia Ayu Ting Ting yang akan mencoba mengalukan suaranya untuk Anda sekalian. Yuk, teman ayo. Naon deui wae atuh. Ini loba protes. Eta nyonyo. Salah kontrakan. Masa nen kontraknya di situ? Bejakeun we Ayu Ting Ting geus 80 tahun geus ngaplek. Bener kan gelo. Amit-amit. Ih, ini asa aya nen gitu. Ih. Timimiti sasagon tahun 2000 lebih ke ayeuna can diseuseuh. Urut jok ojek kita mah nya. Sanes patilasan jok kursi. Oh, pasangkeun lah geuleuh. Tah kitu. Jeung aya nen teh manusia tiasa dikitu-kitu eta mah. Alah anger ieu mah ari geus asap ieu gede sabelah teh. Neng tukeran heula hiji. Oh, teh. Tukeran heula hiji, turun ti panggung dipulangkeun. Itu mah asli. Nyekeun wae tinggal daripada gede sabelah. Kajenting eta we maneh mah KW2 itu mah asli. Kan we. Ulah. Neng, bisi teu luas ngadudut nama dia ku. Bajeng didudut. Teu ku abdi ngadudutna bae. Geus eta pasangkeun eta. Eta pasangkeun. Aduh, mah teu meunang nya minjem. Siete daripada sosorosodan we era mah nyu Pak Haji di material tuh. Simpel tuh. Nah. Aduh. Hei. 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 Ari paku payung mah ulah ditakol atuh paku payung jeung situ. Tah ya tulisan di hareup tah. Naon tah? Jangan meniru adegan ini berbahaya. Oh iya. Oke. Hayo ke datang ka imah teh. Ibu-ibu, bapak nginjem palu. Keur naon ibu? Keur magohan susu. Gedok buntong. Oke. Bisi cilaka. Silakan. Ayu Ting Ting. Itu bisa ngomong bahasa Indonesia. Kampungan mana mah? Lain. Tiba heula kan jenong baru masak. Ya. Kan jenong mah aya keturunan ti Ranji. Oh, di Ranji. Keturunan deket pisan jenong mah ti Ranji. Oh iya iya. Jadi jenong teh imah di Bandung. Ya. Boga tetangga. Tetanggana bawa pembantuna boga tetangga deui urang Ranji gitu. Oh, jadi kakaitan. Eueuh, jenong mah di Bandung we Kalau anger. sieun teh ebel mana teh nya? Lagi ya, jenong mah rumah saya orang Sunda. Belajar ya. Jadi rek ngomong bahasa Indonesia teh teu bisa. Kenapa? Kapok. Oh, kapok. Ya. Bikin ka ayeuna jenong jadi pikiran teh. Gara-gara Harita kieu. Jenong teh boga rancet. oh lanjut. Tapi di Jakarta. Oh, iya. Di Jakarta kan geus lila geus 20 tahun. Oh iya iya. Jadi ngomongna geus ngomong bahasa Indonesia. Oke, ya. Manehna harita teh hajat. Hajat? Jenong ka ditu udah diondang. Iya. Terus nanya lanjut teh. Iya. Nong kapan datang? Nanya nong kapan datang? Nong kapan datang? Ari nong nama apa pasti jenong. Konjit nong. Datang na pasti datang. Sumping sarua. Iya. Di Sunage datang. Iya. Ngan jenong teu ngarti nepi ka ayeuna. Naon hartina kapan? Iraha. 2 minggu nu kaliwat lah salila. Saminggu ayeuna tah 2 minggu nu ka tukang, 2 minggu nu ka tukang. 2 minggu nu ka tukang. Heuh sarua poe Senin. Iya. Jenong teh dionan gitu. Iya. Ulancet. Iya. Ngan lanjut mah geus teu bisa bahasa Sunda. Terus nanya. Lain nanya jenong kali itu ini onangan. Terus Begitu datang ti lawang langsung nanya lanjut teh iya. nong kapan datang. Oh, Ari nongna pasti jenong, da karasa dangaranna jenong. iya. Datang pasti datang, Iya. sumping. Iya. Nepi ka ayeuna teu ngarti naon artina kapan. Iraha. 2 minggu nu kaliwat setan seteh. Nu teu ngadenge pisan. Aduh. Nanya deui. Balagugna. Para penonton punten pisan bari tumaros nya. Jenong udah ditahu. Seri weh. Muni ha. Lamun seri montong nutupan banget. Jadi begitu banget dibuka ulah aja geus areueuh kabeh. Citizen ya. Ya. Jenong teh ditaros kupun lanceuk punten pisan. Keheula.
kesananya seteh jenong teh 2 minggu nu kaliwat kieu lanjut jenong kapan datang hari jenongna mah pasti kan nong jenong datangna datang pangbejaan ke naon hartina kapan iraha kadeng itu ti tadi 2 minggu nu kaliwat iraha deui mani oke supaya maneh hatena geunaheun nya mangga ku abdi bade diwalernya waler cobi naon tadi teh pertanyaanna we nya pertanyaan nong kapan datang Iya. hari nong mah jenong nong jenong ya kapan datang Kapan? datang mah pasti datang oh iya eta nu tengahna kapan nepi ka ayeuna teu ngarti naon hartina kapan hayang nyaho matak nanyakeun ge kapan teh hmm? boeh Nah boy kain kapan boy adalah kain kapan berarti lanceuk aing teh jahat nitah modar astagfirullahaladzim tah tapi tak kitu mata ke si teh nong iraha modar gitu hanya gitu tingali sia lanceuk aing datang ka Bandung aing rek Iya. nyin sepanuk sing gede iya beres Kang kapan datang kurung sing gede iraha modar gitu. margi kapan itu adalah boy tak ayeuna mah daripada ngomongkeun boy sia teh nyanyi ke dieu teh sebab ucing lain kitu si hari teh nyanyi mah gampang sih cuman ya begitulah kumaha si teh hari jenong biasanya sih di mana-mana jenong ya lamun rek nyanyi teh jenong mah pahaja teh sok naik terus sian begitu begitu ge mun bade masihan aduh upami henteu mah jenong mah ikhlas-ikhlas saja iya harus upami begitu Pak Bapak Hajat alhamdulillahirabbil alamin nuhun Pak Hajat Bade. sugan teh ngadok duit dong. gagaro ping-ping Si teh fitnah itu teh. wios Pak Haji abdi mah babohongan abdi Pak Haji Bohong. Pak Haji Pak Haji. tong gituan Pak Haji Pak Haji mah meni ka abdi teh meni kitu-kitu teuing Pak Haji alhamdulillah eta Pak Haji tong diasupkeun deui lebar alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah. nuhun tah ayeuna jenong edek Nyanyi. ngan kieu Ya, aya wartos ya. Pak Haji Sahirin teh Ya. rumah tangga teh harmonis Oh, nya tuh. anu disebut harmonis teh berarti sakinah mawadah warohmah Iya. lamun sakinah mawadah warohmah Ya. salakina mere pamajikanna ge kudu mere Hanya gini. Oh. lamun istri nasi ibu teu masihan berarti teu sakinah Oh. Tuh si ibu ibu abdi mah nyebatkeun wungkul alhamdulillahirabbil alamin ibu upami hoyong disebat sakinah pisan sama ibu 100 ibu alhamdulillahirabbil alamin tah ayeuna rek nyanyi Ayo narek nyanyi. ngan kieu cing salaku anak teh kudu boga kaera Teh arong-arong mana mah. lain kitu Kumaha sih teh? ya keur mah ngawinkeun ieu budak teh sagala diaya-ayakeun keur mah bungsu Oh, bungsu. anu bungsu teh ceuk kasarna ke muprukeun ti kanyut sagala ditangap sagala naon dusun tah eta piraku dusun teh naon sih Si teh ngomong teh kitu jorang. kieu nya rek hajat teh sagala aya diayakeun Nya. tatanggapan cing atur ari nyawer mah piraku indung bapa nyawer ari anak teh nyawer Oh. bayangkeun kumaneh korban perasaan anu jadi indung nu jadi bapa kumaha lamun anakna teu ngarti-ngarti Aduh. Neng Intan Bade. bade di mana awewe mah sok ieu Sabaraha teh? 40 Si teh 40 naon ieu teh? 40 Balik si teh. 40 ari ceuk maneh sabaraha 100 si teh. 100 teh tahun 2014 Oh. ayeuna mah dolar teh geus 14.000 Oh, jadi iya teh. jadi 2015 mah ieu teh salamarannya 20 Oh. gitu jadi 2 lamar teh titip 100 Gitu. Oke, baik silakan. hatur nuhun Bu Haji Pak Haji hatur nuhun ka Neng Intan sareng Rarencana. Cep itu nyanyi heula mah sareng Neng Intan sareng Cep Rahmat Hidayat mangga sasalaman heula sok we nepi ka jam 1 ki ku jenong di dukuhan Tuh rencanganana Billy mohon bade. rencanganana bade mulih mangga wilujeng Billy bade nyawer. moal ngantosan sepuh di dieu Moal. rencangan panganten moal ngantosan sepuh di dieu Wah. maksudna mah rek kadoga dagoan di dieu nepi ka kolot gitu mohon Neng Intan hatur nuhun kana kasayanana Neng Intan